Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha baraya mitra sadayana. Mugia sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Alhamdulillahnya tapang dangu deui sareng simkuring Akang Boy sapagodos tangtosna dina dongeng Sunda anu insyaallah raos. Kiwari Kang Oboy teh seja ngalalakonkeun deui nya lalakon anu kungsi katunda anu pangheulana nyatana si Jalu teueuh Cio atawa si Ujang teueuh Cio baraya mitra mohon pokona ka baraya mitra nging hilap di komen di like sareng di subscribe na mohon supados Kang Oboy teh sumangat gitu dina ngadamel konten teh mohon pokona kabaraya ayo cuang digaskeun nging dilaya-lae nya sapertos kumaha ieu kajantenan drama-drama dina sapertos kumaha ieu drama-drama kajantenan dina bagian ieu teh nya hayu wae cuang prung gaskeun. Kakocapkeun baraya dina bangsa 15 tahun anu kasorang kiwari si Ujang keur meujeuhna rumaja akhir. Si Ujang hirupna nunggul pinang teu sanak teu saudara ari pagawean sapopoena ngan saukur ngalasulu anu satuluyna dijual ka Haji Kosim pikeun nyambung kahirupan sapopoena. Dina wanci sareureuh budak si Ujang ngalasa lapar inyana lempang buru ka dapur rek nyelikan sangu wadang anu teu kungsi dihaneutkeun. Katembong sangu wadang tinggal sacentong deui beh gigirna aya lauk pada japuh anu tinggal buntutna wungkul. Kadawek si Ujang dahar mani ponyokna keranan sanggeus dahar mah ceker manehanana teh nyeungeut udud benang gilinting tina daun kawung pelenyun bangun ku nikmat haseupna ngembul kalukur. Bareng ti kitu baraya mitra panonna ngaleret kabeh luhur atra di dinya teh aya batok anu geus kulupuk ku harang hangsu. Atuh si Ujang cengkat tina pangdiukanana manehanana teh tangtu panasaran kana eta batok anu geus kulupuk teh. Si Ujang gegelendengan di dinya sorangan. Nah abad aya batok di dieu geuningannya. Uang bersihan kitu gelendeng nasi Ujang bari batok teh diusapan dibersihan. Bareng dibuka eta isi batok teh ngan saukur gulungan kertas anu geus semu koneng. Bret kertas dibuka katembong aya tulisan anu geus teu rada jelas. Tuluy eta tulisan teh dibacakeun kalayan jentre kumanehanana. Kieu eusi namanya meureunannya daya teh kenging si abahna itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur inju kami si Ujang. Abah ngajak nyeun ieu tulisan teh dayakin hiji mangsa bakal kabuka ku hidup. Hampura Sujang Abah jeung ambu salila kumalendang di alam pawenangan teh Nunda Rusia anu kacila gedena yen hidup teh sabenerna lain incu tegas kami tapi hidup teh samangsa orok beureum keneh dititipkeun ka Abah jeung ka ambu kudu jadi ibu ramah hidup. Anu saterasna ibu ramah hidup teh ras angkat ka kota namung atuh acan angkat ka kota ramah hidup kungsi nitipkeun hiji barang jeung aran ka Abah. Yen namun ieu budak geus gede teh kudu diaranan Raden Kusumajaya. Eta ngaran asli hidup anu sabenerna teh Sujang. Tur hidup teh kudu nyusul dina hiji mangsa
tur bawa aya hiji barang anu wujudna kang kalung anu digagantohan ku kujang tidinya natrat pisan aya aran asli hidup ku abah eta barang teh ditunda dina kotak leutik handapun bupet sakitu kasep mugia anjeun ngarti sakali deui abah hampura jeung ambu bageur. Kitu baraya mitranya si suratna teh saparantosna si Ujang maca eta surat inyana tangtu ngahulang ngaraga menang berak si Ujang teh ngulumbruk lir kapas ka ibunan. Astagfirullahaladzim, geuning kieu-kieu teuing lalakon hirup kami teh. Ambu abah mugia abah sareng ambu aya dina alam kalanggengan turta ditempatkeun dina taman surga-surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu ceuk si Ujang inyana bari ngulumbruk hareupeun hawu tanggeus ngulumbruk mah baraya mitra si Ujang teh cengkat inyana langsung cengkat muru ka ruangan tengah manehanana teh lurat leret ningali bupet anu geus rada kohek kurinyuh. Eta bupet diangkat ka tembong aya kotak leutik tina tambaga anu kiwari geus kabuleun ku ramat anu sakitu lobana. Eta kotak teh dibersihan bareng dibuka nyapisan aya kongkorong emas digagantelan ku kujang leutik natrat pisan di eta kujang teh aran asli manehanana. Dina wanci carangcang tihang angin ngahiliwir karasa rada tiris kene sora recetna manuk awor jeung kongkorongokna hayam di eta palemburan. Si Ujang kiwari geus sagedang dan inyana rek kajugjug ka dayeuh neangan nu jadi kolotna. Babakalanana saala kadarna dibutun dina kandutan sarung anu ngabulen. Barang si Ujang geus dihareupeun imahna si Ujang pok ngomong sorangan, abah ambu Ujang ayeuna sejamiang bade milari anu jadi ibu rama Ujang. Mugia abah sareng ambu bagja di kalanggengan tur tadi tempatkeun dina tempat taman-taman sawargana Gusti anu kagungan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya mitra mohon waktosna parantos tanya kapan deinya mohon doh kayak dilajeng deinya ieu teh seueur keneh lalampahan teh pokona gaskeun lah ka baraya nging hilap di komen di like sareng di subscribe nya sakitu pokona mah anu kapihatur hapunten tina sadaya kelapatan sareng kalumputan maklum sok kacaletot-let ieu nya Kang Oboy teh pokona masa dinten buasa dinten dicana kaparapatan hapunten akang boy hapunten milih aya kelepatan sareng kaluputan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.